Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun urang sadaya ti kelompok genep nyaeta budaya maca. Tah, ayeuna urang sadaya bade ngajelaskeun ieu poster anu tos didamel ku urang sadaya. Tah di dieu aya istilah maca buku, nyaeta sing seueur maca buku sabab buku mangrupikeun jendela dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dinten ayeuna kabarna? Alhamdulillah sae Bu. Dinten kamari ibu teh miwarang nyandak buku literasinya. Kumaha tos nyarandak? Atos Bu, ieu nyandak. Hak atuh ayeuna mulai we nya maca bukuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bu, abi telat. Naon sabab? Macet di jalan. Masalah mah lain macet na Alvina we eta mah. Eta sali-sali. Abi tuh baca buku. Nah, aku nyandak. Nyandak Bu, abi mah dan alim, teresep. Tong aya kata teresep. Maca buku teh emang merupakan jendela dunia. Kanggo bakal masa depanna Alfi. Ngantos atuh abi bade awal-awalan maca buku. Salian tiata oge maca buku ngaronjatkeun pangaweuruh urang. Kumaha barudak atos maraca bukuna? Atos Bu. Cik ibu ayeuna bade naros sinar. Tadi sinar maca buku tentang naon? Abdi teh macakeun tentang sujud syukur anu disadana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu akbar. Anu hartina maha suci Allah, anu sagala puji bagi Allah. Teu aya Tuhan salian ti Allah. Allah maha agung. Oh, cik atuh ibu bade naros ari sujud syukur teh naon? Sujud syukur nyaeta ngahaturkeun nuhun ka Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukeun lamun urang dipasihan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung sujud syukur oge ngarah ngahindar ti mara bahaya. Video eta mangrupa video drama ngeunaan budaya maca. Sakitu wae video di kelompok genep budaya maca. Mugi-mugi video ieu manfaat sareng ngajantenkeun motivasi kangge urang sadaya. Hatur nuhun.